Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Langkung tipayun hayu urang muji syukur kanu Maha Ghafur, muja kanu Maha Kawasa, Pangeran urang sadaya Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang sadaya tiasa patepang paamprok jongok dina ieu acara. Sholawat miwah salam kasanggakeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggakeun ka para sahabat, ka kulawargana, dugi ka urang sadaya umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sata acana ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu atos matihan waktos sareng kasempetan dina ieu cimkuring salaku wawakil kelas 10 TKR 1 ngadeg dina ieu tempat simkuring bade ngawartoskeun sejarah mobil listrik. Sejarah mobil listrik dimimitian dina abad ke-18. Nalika seueur ilmuwan ti Hungaria, Walanda, sareng Amerika Serikat musirkeun kana konsep kendaraan anu nganggo batre sareng mimitian ngadamel mobil listrik dina skala leutik. Tahun 1832 muncul saorang Inggris anu ngaranna Robert Anderson anu ngembangkeun mobil roda 3 ngagunakeun batre listrik. Kapanggihan ieu kacatet salaku mobil listrik powered Ungaran. Nalika dina akhir abad ke-18 mobil listrik dijieun anu bisa nampung nepi ka 6 penumpang dina laju 22 km. Dijieun ku William Morrison, mobil tenaga listrik ieu lajeng mimiti muncul di New York nepi ka aya 60 armada anu ngagunakeun mobil listrik dina waktu eta. Di sisi sejen dina tahun 1888 Ferdinand Porsche oge nyiptakeun mobil hibrida anu ngagunakeun listrik jeung bensin. Asup ka abad ke-19 kacatet yen mobil listrik ngahontal kajayaan. Sanajan loba keneh nu ngagunakeun gerbong kuda salaku angkatan utama. Dina katerangan ieu bisa dicindekeun yen mobil listrik dimimitian dina abad ka-18 ku ilmuwan Hungaria, Walanda, sareng Amerika musirkeun kana konsep kendaraan anu ngagunakeun batre. Asup ka abad ka-19 kacatet yen mobil listrik ngahontal kajayaan sanajan loba keneh nu ngagunakeun gerbong kuda salaku angkatan utama. Hadirin anu dipikahormat, rupina mung sakitu anu tiasa kapisanggem, teu aya anu langkung endah tibatan dua sareng teu aya anu awal salian ti akhir. Kumargi kitu simkuring mungkas salam kasadayana anu atos kersa ngadamukeun biantara simkuring mugia aya mangpaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.